Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Jumat kaping 1 Agustus 2025 dina surat anu hanca kamari nyaeta surat Ra'di ka-18 na. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa may ya'lamu naha aya jelema anu apal anama kaya kana yen sanyana uzila geus nurunkeun ilaika ka anjeun mirrobika ti pangeran anjeun al-haqqu kebenaran. Jadi al-haqqu teh kebenaran teh jiga cai hujan anu bersih atawa logam mulia anu tersimpan rapih. Sedangkan batil sarua jeung limbahna tina eta logam mulia atawa limbahna tina cai susukan. Tanu batil saterasna kaman huwa nahasam ruwa jelema huwa ari itu jama-jama akma anu lolong hatena jeung anu henteu lolong hatena nasarua nya henteu tangtosna pami nu lolong hatena mah sasar teu sesuai jeung ketentuan agama. Innama sanyana ya tadzakkaru jalma-jalma anu berpikir jalma-jalma anu caang hatena mah nyaeta nu kumaha ulul albabi tegasna jalma-jalma ulul albab. Ari ulul albab teh asal katana tina labib nyaeta suuk atawa kacang anu geus bersih eueus cangkangan eces bersih hatena berpikir positif salajengna. Ari ulil albab ieu teh nu kumaha diterangkeun dina ayat salajengna nyaeta alladzina yufuna jalma-jalma anu sok nyumponan bi ahdillahi kana perjanjian jeung Allah. Nah orang pernah janji atuh muhun saat acan gobrag ka dunya teh janji sareng Allah teh. Saur Allah teh alastu birabbikum dijawab ku urang sadayana engke diterangkeun dina 100 sejena. Saterasna wala yang kuduna jeung teu pernah ngaruag ngaruksak atawa henteu nyumponan atawa abai misako kana janjina. Jadi taat kana janjina eta ulil albab mah tara ingkar kana janji. Janten anu disebut ulil albab teh aya deui di dieu tah ciri-cirina. Ulil albab teh nyaeta jalma-jalma alladzina yusilluna osok jeung jalma-jalma anu yusilluna ngahubungkeun silaturahim ka jalma kasasatoan atawa katutumbuhan jeung ka alam lingkungan bersilaturahim harmonis. Eta teh ma amarallah non perkara eta teh anu geus diparantahkeun ku Allah bihi kana eta silaturahim. Jadi silaturahmi teh sanes ka jalma wungkul. Kanu sejen oge alam lingkungan ge kedah silaturahim ningali nu rusak benerkeun ulah ngaruksak lingkungan. Ayo sholat jeung sok ngahubungkeun silaturahim jeung papada manusia. Sabab naon mata kitu silaturahim wayah syauna jeung marehanana teh eta teh sieun robbahum ku pangeranana itu jalma-jalma. Wayah khofu jeung sieun maranehanana sieun kunaon sual hisab tina seburuk-burukna hisabi waktu perhitungan hisab. Waktu penghisaban di yaumil akhir sieun anu ku urang diangan-angan bakal menang pahala justru salah migawe ibadah kalakah soal hisab tah paurna teh kitu balesan anu sesuai jeung kahoyong. Asa bener padahal mah kabalinger tah eta kade kedah hati-hati. Saterasna ari jalmi ulul albab teh nyaeta walladzina sabaru jalma-jalma anu sabar ngerjakeun parentah Allah jeung nganembihan tina sagala cegahanana. Sabab naon ibtigha manehanana ibgha atau hayang wajhi bertemu dengan wajhi teh wajah atanapi kekuasaan Allah atanapi pahala
rabbihim ti pangeranana ieu jalma-jalma. Tegasna maranehanna teh ulil albab mah wa aqomus sholata sesep kana ngadeukeun salat. Baik itu salat fardu atau pirang-pirang salat sunat. Wa anfaqu jeung sok nginfakeun mimma razaqnahum tina naon perkara anu geus dirijikikeun ka hum ka itu jalma-jalma sirro baik itu tersembunyi atau teu katinggal batur wa alaniyah atau jentre katinggal batur sami bae impak mah teu kedah sieun katinggal teu katinggal penting mah niat hate ikhlas wa yadrauna jeung sok nolak kana naon kana maksiat kana doraka kunaon ditolakna bil hasanati ku kahadean. Jadi mungkar teh kamungkaran teh ditolakna teh ku kahadean. Asaiata tina pirang-pirang sayiat tegasna pamungkaran. Ulaika ari itu kejadian lahum pikeun manehna jalma-jalma ulil albab anu berpikir cerdas ukbadar eta teh sieun manehanana ukbadar aya dina tempat dari anu kampung halaman akhirat anu teu sae. Barakallahu li wa lakum. Muga-muga aya manfaatna dina ieu. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.